Urang teh nganyang ka imah Aki eta Aki teh sababaraha kali ngageruan wae urang. Datangan kurang kadinya gok ke imah Aki. Tanya kurang si Aki teh, Aki aya naon ngageruan abdi? Dah. Aki aya naon ngageruan abdi? Mah ujang. Aki teh aya naon ngageruan abdi? Kaca untung mah di mana nini maneh neuneunan rek naon atuh make jeungeun datang ka dieu. Sanes ngeunteung. Abdi sumping ka dieu teh pan digerowan ku Aki. Hah? Abdi sumping ka dieu teh pan digerowan ku Aki. Gagaro digerowan. Naon cing jelas atuh. Aing mah euy. Aya naon maneh ka dieu? Ka malik nanya ka urang teh Joy euy. Heuapan Aki ngagerowan ka abdi aya naon? Iraha asup ka rumah sakit. Teu aya nu geuring Aki. Innalillahi tepi ka eueuh. Nah eta jelema teh eueuh nu maot Aki. Cing sabar bade jang. Tarimakeun takdir eta mah. Ari pamajikanana aya keneh eueuh. Daya sugat di aya kene. Mun aya kene pamajikanana di kumaha ku Aki dek dikawin ku aing goblok si Aki. Palebah kawin mah nyambung Joy.